Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar sareng teteh? Insyaallah damangnya, insyaallah sae. Nah, minggon payun urang ngawitan PTS-nya sareng teteh janten ayeuna pangajaran bahasa Sundana ka terakhir. Nah, minggon payun mah ngawitan PTS-nya. Nah, hayu orang diajar pangajaran bahasa Sunda. Nah, materi anu didugikeun ayeuna nyaeta ngalarapkeun aksara gede kana kalimah sareng ngalengkepan kalimah ku tanda baca titik. Janten materina ayeuna aya 2 nya. Ngalarapkeun aksara gede kana kalimah sareng ngalengkepan kalimah ku tanda baca titik. Lajengkeun. Urang ngawitan ti materi kahiji heula nyaeta ngalarapkeun aksara gede kana kalimah. Dina ngedalkeun kalimah teu sadayana kalimah ngagunakeun huruf anu leutik. Hideuk kedah tiasa ngalarapkeun aksara gede kanu hiji kalimah. Aya sabaraha ciri anu kedah hideuk terang ngalarapkeun aksara gede kanu kalimah. Di antarana nyaeta kahiji, di awal kalimah. Nyaeta hartina hideuk kedah nulis aksara gede di awal kalimah. Janten sateu acan hideuk ngadamel kalimah di awalan heula ku aksara gede nya. Tah sapertos ieu ibu yeuh. Nulis di awal kalimah. Aksara gede nya teu kenging alit. Nah, sabab di awal kalimahnya. Nah, iya contohna ieu. Contona, kamari abdi atos ti bumi nini. Kalimah anu diawalan ku huruf K make aksara gede. Nah, kedah aksara gedenya pami di awal kalimah. Kahiji eta nya di awal kalimah. Teras, anu kadua, ngaran jalma. Nyaeta hartina nulis ngaran jalma kedah di awalan ku aksara gede. Masing dinu kalimah tempatna aya di tengah kalimah. Kumaha maksudna, Bu? Nah, janten ngaran jalma teh kedah di awalan ku aksara gede nya. Masing eta ngaran jalmana sanes di awal kalimah tapi aya di tengah-tengah kalimah. Tetep wae make aksara gede. Contona, poe Salasa Udin jeung Budi ulin babarengan. Tah di dieu di awal kalimahna aya aksara P, huruf P. Nyaeta make aksara gede nya. Tah Udin U-na gede nya sabab ieu ngaran jalma. Budi oge B-na gede sabab ieu ngaran jalma. B Budi ngaran jalma nya. Tah kalimah di luhur teu di awal kalimah wae anu make aksara gede. Ngaran jalma oge di awalan ku aksara gede. Nyaeta huruf U nunjukeun ngaran Udin jeung B nunjukeun ngaran Budi. Janten tadi teh aya naon wae nu kahiji teh di awal kalimah. Nu kadua ngaran jalma. Teraskeun lajeng. Anu katiluna ngaran tempat. Nyaeta hartina dina nulis ngaran tempat di kalimah pake aksara gede. Nya, ngaran tempat make aksara gede. Tempat sareng ngaran tempat bentennya aa sareng teteh. Tempat misalkeun sakola. Tapi ngaran tempatna misalkeun Matahati. Tah sakolana mah Aralit. Tah mung Matahatina M-na di awalan ku aksara gede nya. Tah eta ngaran tempat. Pami sakola mah tempatna, tapi ngaranna Matahati, ngaran tempatna nya. Tah contona kieu. Abdi sakolana di Matahati.
Tah, M-na agengnya aksara gedenya, tah tinggal ku sareng teteh M-na di dieu aksara gede. Dina contoh di luhur, kecap sakola hurufna leutik, sabab eta tempat. Tapi kecap mata hati huruf awalna M, make aksara gede, sabab nunjukeun ngaran tempat. Insyaallah pahamnya dugi dieu tadi teh aya naon wae ciri-cirina make aksara gede teh. Nu kahiji di awal kalimah, nu kadua ngaran jalma, nu katilu ngaran tempat. Di awal kalimah ngaran jalma, ngaran tempatnya tilu. Tah, eta anu ngedalkeun aksara gede kanu kalimahnya. Mohon iya ya contoh nu sanes ya. Contoh lain, abdi tos mulih ti kota Bandung. Tah, kotana mah alit. Tapi Bandungna nyaeta ngaran tempat. Ngaran tempatna nyaeta Bandung. Berarti aksara B-na gede nya. Kitu oge jeung nu kalimah nu kadua. Rame main ka alun-alun Cicalengka. Alun-alun mah tempatna. Nyaeta tulisanna alit, tapi ngaran tempatna nyaeta di Cicalengka. Berarti C-na make aksara gedenya. Insyaallah pahamnya. Ku ibu diulang deui. Janten naon tadi ciri-cirina make aksara gede teh? Nu kahiji di awal kalimah, nu kadua ngaran jalma, nu katilu ngaran tempatnya. Tah, saterasna materi nu sanesnya, materi nu kadua nyaeta ngalengkepan kalimah ku tanda baca titik. Tanda baca titik nyaeta tanda baca anu digunakeun pikeun ngaakhiran hiji kalimah. Dina nyieun hiji kalimah, hideep kedah tiasa ngagunakeun tanda baca titik di akhir kalimah. Janten titik ieu teh gunana pikeun ngaakhiran hiji kalimahnya sapertos ieu. Aya ibu modelna contohna nu ibu tulis di dieu. Tanda baca titik nyaeta tanda baca anu digunakeun pikeun ngaakhiran hiji kalimah titik. Dina nyieun hiji kalimah, koma hideep kedah tiasa ngagunakeun tanda baca titik di akhir kalimah titik. Tah eta gunana pikeun ngaakhiran kalimah hiji kalimahnya. Gurita oge nganggo tanda baca titik di dieuna nya. Tah, contona abdi hoyong diajar deui di sakola titik. Tah, eta penghilapnya nganggo titik di akhirna nya. Tah, aya deui nu sanes. Tuti pindah bumina ka nagreg titik. Tiap poe Kemis abdi sok ka bumi Aki titik. Kabayangnya pamit teu nganggo titik, misalkeun teh nya abdi hoyong diajar deui di sakola. Tuti pindah bumina ka nagreg. Tiap poe Kemis abdi sok ka bumi Aki. Tah, berarti teras we macana nya. Tapi nganggo titik mah nyaeta akhir kalimah. Berarti di kalimah salajengna nganggo jeda, nganggo eureun sakedik. Nah, abdi hoyong diajar deui di sakola. Sabab aya titik berarti urang eureun heula sakedap. Abdi hoyong diajar deui di sakola. Tuti pindah bumina ka nagreg. Tiap poe Kemis abdi sok ka bumi Aki. Tah, kitu cara macana pami aya titik. Benten deui teu aya pamit aya titik mah nya. Abdi hoyong diajar deui di sakola. Tuti pindah bumina ka nagreg. Tiap poe Kemis abdi sok ka bumi Aki. Nah, henteu eureun-eureun nya. Teras we macanya. Janten kedah nganggo tanda baca titik kanggo pikeun ngaakhiran hiji kalimah. Perhatoskeun ku hideep kalimah di luhur. Di akhir kalimah nganggo tanda baca titik nya. Tah, tanda baca titik
ieu penting dina ngalengkepan kalimah. Janten kedah ditulis kanggo ngaakhiran hiji kalimah. Nah, atos hidep atos ieu nya, atos ngartosnya insyaallah perkawis make aksara gede dina hiji kalimah sareng ngalengkepan kalimah ku tanda baca titik. Insyaallah ngartosnya, insyaallah paham, insyaallah tiasa nya. Tah, lajeng alhamdulillah atos beres pangajaran basa Sunda anu ku ibu dugikeun dinten ayeuna. Insyaallah gampilnya aa sareng teteh. Nah, ayeuna aya pancen anu kedah hidep kerjakeun. Salin kalimah dihandap ku aksara gede nu bener sarta lengkepan ku tanda titik. Tadi tos terangnya tos dijelaskeun ciri-ciri aksara gede teh nu kahiji naon, nu kadua naon, nu katilu naon nya. Mangga tiasa ditinggal deui. Pami kirang jelas mah videona nya. Tah, ieu soalna ye aya 5. Nomor kahiji. Kamari Dedi main bal di lapang. Tah, mana di dieu anu aksara gedena sareng titikna aya di mana? Nomor kadua, panyakit corona mimitina aya di Cina. Tah, di kalimah nu kadua mana ye anu make aksara gede sareng make titik. Nomor 3, Mira adi lanceuk sareng Tita. 4, di Nagreg mah tiis tapi di Jakarta mah panas. 5, sakola mata hati kamari ngayakeun lomba kamardekaan daring. Tah, mana di antara 5 kalimah ieu anu make aksara gede nya? Janten aa sareng teteh pancena disalin deui kalimah ieu nganggo make aksara gede nya, disalin deui tapi make aksara gede. Janten anu ku ibu di dia ditulis mah masih salahnya, masih salah. Tah, hidep tugasna pancena ngalareskeun deui nyaeta mana anu make aksara gede di 5 kalimah ieu. Kedah nu mana ye make aksara gede. Disalin deui nya, disalin ulang deui. Teras dilereskeun deui. Nu ku ibu ditulis mah masih lepat, masih salah nya. Tah, atosnya insyaallah ngartosnya ngerjakeun pancena disalin di buku tulis basa Sunda hidep. Hasil ngerjakeunna fotokeun teras kintunkeun ka classroom atanapi langsung ka guru basa Sunda hidep nya. Pami kelas 3A, 3B, 3C ka Ibu Rita, kelas 3D ka Ibu Rimba. Ya. Hatur nuhun kana perhatosanana aa sareng teteh. Insyaallah tiasanya ngerjakeun pancen basa Sundana. Wilujeng ngerjakeun sareng sumangetnya ngerjakeunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.